Atau kayak hilap kanggo channelna sawa channelna Pak? Nyunda. Oh Nyunda, teu hilap di like, komen, subscribe, bagikeun oge. Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu kepada balad Nyunda. Ieu vlog pertama orangnya. Soalnya kamar-kamar orang waktu kinjang ulin. Ya, Pak. Repot. Waktu jam ulin gitu. Enak orang can wani munculkeun beungeut gitu. Can gede ka wani Nara kene euy. Tuturkeun terus ya kegiatan-kegiatan urang ulin ka mana wae jeung saha geus urang diupdate. Nah, so tompo subscribe, ulah hilap, subscribe, like jeung komen. share Nya loba nu nanyakeun, "Mang, nah cenah konten teh teu jelas kitu cenah, segala diasupkeun." Ieu nya di dieu urang klarifikasi. Jadi ngajian konten teh berdasarkan isi hati gitu. Yang Nah, penting nu cek urang seneng urang diupdatekeun. nah gitu. Jadi lah gitu intinya malah. Jadi emangnya kontennya campuran. Jadi loba di luar sana gitu para viewers subscriber nanyakeun gitu. Jadi di dia kurang dijawab. Ieu kontennya isinya campuran gitu. Ulin, vlog, jeung sajabana nu kurang dilakukeun. Tonton terus sampai akhir. Ulah poho di subscribe. Karena kahareupan ke bakal nyeun konten anu menarik, nu mantap, kurang nyeri hati gitu. Anjing. Yang penting kepada balad Nyunda terhibur gitu. Pokoknya malah mun teu nyubrep hanya kali pokoknya. Agak giveaway. Agak Pokoknya mah- giveaway. Pokoknya malah mun nyubrep serasa menjadi rapatar, Pak. Wah, edan. Aslina. Ternyata hayang jadi vlogger teh hese euy. Urang tuane hareup ngomong hareupeun kamera, sadar diri gitu urang. Merah anjing, fuck. Lain teu kaharti gitu ngomong hareupeun kamera teh. Ripuh pokona apa? Asal banget ya, Pak. Nya kepada subscriber balad Nyunda di sini request hayang konten naon sok request komen di bawah. Soalnya di dieu mah kontena segala aya gitu. Bisi urang titah nyadap sok beungeut nyadap. Bebas jadi mah request sok komen di bawah urang kudu naon gitu engke kurang diusahakeun. Cenah kamari ge aya nu request cenah euy. Cara ngajian gula kalapa. Oke, kayak cakedeung deui videona launching. Makanya tonton terus, pantengin terus channel Nyunda. Aya dinya nu request emak gitu, mama keur jumba hayang video. Nangke orang bakal upload jumba deui wae tah. Sigan we kitu gede milik urang teh ketempoan. Si aya balad-balad anu cuci mata makana tuturkeun supaya kejutan-kejutan siga jumba gitu. Bisi hayang nu apal lembur urang sok komen. Mang kintil lembur mana aya naon wae sok komen. Kayak kurang explore di lembur aya naon wae di lembur urang. Gampang. Enak orang keur di dunia lain ya, lain di lembur urang gitu. Ya kasupna ka Pangandaran Bang kasih gitu. Pangandaran. Ieu masih kena kasup ke Pangandaran. Berma cicing di Tasik. Jadi orang ulin teh lintas provinsi, lintas kota. Teu kagok. Tong tanggung.
bisi loba nu nanyakeun mang cenah naha teh mah jalanna barorong kitu. Sorry, ieu mah di daerah urang gitu sana. Jalan di urang mah alus gitu, ieu mah. Lebih parah anjing. Ya, Bisa aya nu hayang apa jalan di daerah urang kayak tuturkan terusnya. tempat-tempat wisata jeung tempatnya masih can asri. Oke, kurang tempat wisatana di explore hiji-hiji. Meh maraneh hafal. Asal subscribe heula gitu. Eta syaratna teu berat. Nu berat mah nempuh dia dipelukan orang lain. Tong hilap oge kasadayana make masker, jaga kesehatanna. Kayak tuh bisa lalajo di video orang Nah, gitu. tuh pakai masker mah Tapi cenah cek batur anu di karantina teh betahnya mah. betah cenah orang kemarin menang info sa saeutik aya nu dagang peso orang Jawa cenah Heeh. baturana aya nu beunang Gol cenah corona. betah euy di karantina teh mali isuk-isuk kita jogging coba dibere duit dahar jeung nu ngarareuna gitu. Jadi mun maraneh yang hirup senang toelan batur gitu. Meh corona. Ayeuna orang posisinya ke di deket laut. Di sican nu pernah nempo laut kayak kurang tempokeun. Jadi di lemur urang mah kitu deket ka laut teh. Jadi mun hayang ulun ka urang sok engke nomor WA dicantumkeun di bawah. Asal khusus awewe ya malin lalaki. Belakangan lalaki mah. Aduh pedang entah jalur dia malah baterai wah terpoleng bisa hayang nu nempat truk uling ke jalur dia CCTV kan jadi CCTV gitu. Lepas itu oh benar bisa kayak nu jadi CCTV produk omatnya dicingna di jalur dia ya diberi bocoran kurang tuh itu udah truk badak kok belum ngeredkeun ya gitu orang ngambejaannya sekali deui. Soalnya ieu anu tuh tempat truk dewa ya badak tuh soalnya ieu loba anu nanyakeun gitu cenah kontenna teh jelas, kontenna sagala diasupkeun cenah nya ulin nya geus kana naon gitu. poli cenah Nya ieu di dieu urang hiburan ya klarifikasi manu niat urang baik, urang di-upload gitu, cek urang halus di-upload gitu. da keur ngising mah asana tara Cara terkat ku di-upload deh karek gitu mah. Amatnya kade di DG aya pom gitu, pom bensin. Bisi pajarkeun eueuh. pemanyar itu teh Anyarnya mah anyar itu buat serangin ya. ada rangnya. Modal nyeun eta sabaraha? Nah, pom review Hati-hati licin. Bener kene. tuh geus aya truk deui wae keluar teh pom kalau mah sok lah bisa diatur udah CCTV sok Udah CCTV ya. sama jalan lempeng ka dia mah jang oleng Ieu teh daerah ke Pangandarannya, Pak. Arah ke Pangandaran. Coba truk-truk nu aroleng. masih saya Tuh nya barudak global jadi mah. truk kumpul dia mah Ieu teh nu muat gesiknya. heeh Nu muat gesik di mana sih muat gesik teh? kalau Oh, iya. kayak bisa yang apa tempat muat gesik nang kayak orang ulin kayak itu Si si loba subscriber nah tapi nya asal subscribe heula poho subscribe. Bisi maraneh gitu anjeun-anjeun butuh butuh gesik jang nyeun imah tawa jang membangun rumah tangga dengan si dia
sok subscribe ulang ke kurang di kerjaan di mana ke sih kena. Jadi ge lo banyak nu ti Jawanya gitu kan. Urang Cilacap ge ka dari ieu marali kesikna teh. Jalan jalur Pangandaran tadi yeuh. Gaji pokoknya mah. Ya emang deket sih. Oke kan nu resep cornering ing mantap na jalur ieu yakin. Yakin tuh aing teu ngabobohong ieu. Tembot tuh di kumanana Allah Akbar. Mau sanggup anu Ring teu katahan apa mah balas gaji mah. Bakal di jero we. Belas teu katahan. Bukan di jero nya micen teh nanti katahan teh ya. Nya bisa loban nu nanyakeun, "Mang cenah naha?" Tadi ngomong Sunda atau ngomong Indonesia. Jadi ieu teh channel Sunda, mata ngaranna ge Nyunda. Jadi orang teh lah gitu ngalestarikeun bahasa Sunda gitu. Jeung deui komen di bawah bisi aya bahasa urang nu kasar nu kudu dibenerkeun gitu sok komen. Engke urang membenahi diri gitu. Tuh tinggal ya ting. Begitu. Utang mah tawat. Jalur dia mah teu make helm ge aman. Tapi disarankeun mah make helm. Kadenya omat helm Soalnya kalau juga budak. Pucat anjing cirah. Teu make helm. Tapi ketang mah helm mah nomor 2. Masker. Omat nyata ulah juga coba payu tadi masker. Karena Tuh tinggal ya anjing pesawahan mantap naing di dieu kehirupan. Asa hirupna video aing teh asli. Cicing di dieu mah moal kalaparan. Budak Wah tuh. asa urang daek kagawe. Aduh ieu ini tikungan wah. Tinggal ya anjing mantap kieu aing. Hiji deui ingat ka dulur urang sarerea anu di Sukabumi turut berduka cita. Mudah-mudahan nanti Wak Dilapangkeun dadana dan disabarkeun gane merendah. takdir dan takdir. Mudah-mudahan kagen kesandi kun langkung meraih por Sukabumi. Anjing teh basa naon eta. Heuh nya. Apa nama? Mun cek Sunda nama. Naonnya bahasa Sunda euy. GWS GWS. GWS buat kota Sukabumi. tak bisa kalapang kuda ka dieu tah. Sek arah ke Mandasari ke Badi tidak. Bisa yang kalapang kuda. Teh dah. Kieu. Ning beungeunna bedas kitu. Kita udah bulan Efek mobil-mobil badag usahakeun lo ka dieu euy anjing. Heureun wa tuh aing kitu bisa nyusul. Lain golongan mobil badag ieu mah gede mah. sampai tak tentuan. Apa ya? Ah, kontol. Jalur ieu nu paling kurang resep euy. Ieu di dia ya. Ngalieu ke kiri aya laut. Asa hirup bukan nama. Asa Ya telep mana itu Bang? Itu lah bersih. Ieu legok asa. Lagu Jawanya. Heeh. Nah, iya pantai laut legok Jawa. Bukan namun cicing ieu teh asa hirup apa bukan nama? Angin sepoi-sepoi bari nempo laut Jawa. Kabita bukan nama. Pembetulan di sisi laut teh. Tapi omat kadek kudu bari make masker. Jadi di dimah warna teh tiis. Anginna ngegelbuk tarik jika di pantai Teluk Penyu. Tarik angin. Bukan mah betah we jang dua-duaan jeung Cem-ceman. cem-ceman. Betah Jeung bukan ciwi melalat gitu. Ciwi jeung ciwi di mah patut dipertanyakan eta mah.
Lah ieu pas diperkenalkan ieu. Anjing goblok. Amit anjing. Di luar ada orang Di luar. udah ngomong aja deh mah. Akhirnya nggak masuk ke daerah pantai. Kayaknya diharap di Tuh anjing kayak damri di jauh. Damri, euy. Jadi orang yang baru kayak agenda ulin deui itu. Tapi canapan keirangan. Tere lah pokoknya mah. Pokoknya subscribe heula. Nantikan we. Mun yang tereh mah subscribe heula. Nah, kemah bari ngeplog gitu kan kemari mah nyubi. Nya muncul bahasa gawe teh nyubi. Tah di dia aya wisata ya. Cikaracak karena. Oh, di dinya, Pak. Pengen Betul betul. apanya sih ge? Can pernah aing mah nih. Pengen lo terus ke Bandung ngepost di dinya. Jadi ya Cikaracak. Jadi cek kurang get tadi geus ngomong diri di mah loba tempat ulin. Jeung oge Cikaracak mah teu mayar asupna. gratis. Halus yang bepetoan itu pokoknya mah. Omat kamarane nu sok hayang gratisan cocok pisan ulin ka Bener Cikaracak. anjing. Usum kieu mah. Usum dia mah cocok bukan. Jadi dia ya tempat wisata deui guys. Karena teh Muara Gata. Muara Gatah ya anjing di pokona jami yakin. Betah Si aya nu gawe mumat hayo. Tadi dia cocok. Bari ngaliwat makom Allah. Allah di nanti. Moal katahan kok. Ya oge mun hayang paparahuan mah di dinya, Pak. Di dia tah gaji. Paragu aya di dieu. Saacen gitu. Ngaran tempatna Muara Gata. Biasana ramenangan barang ngumpul. Ah, di dia aya deui ya. Tempat wisata oge ya. Cidahon ieu. Cidaho. Di dia mah gaji pokoknya mah jangan ngalah ager. Cenah apa ager ulin mah dia ngalah ager anjing. Tapi tong request urang kita ngalager nya ulah ya teh. Ulah anjing di teu bisa aing paur. Kudu ka Mang Sakil ka si Alek. Kurang Alek dicantumkeun di dinya ngaran Facebookna. Alex Sengked. Nya Alex Sengked. Alek Sengked arana teh. Alek ngalager Alek. Nah, urang geus di Cimanuk. Cimanuk. Jadi di dia teh aya nanti aya dermaga di Cimanuk teman. Bisa ulin ke dermaga cinta teh nih. Jadi Cimanuk mah geus ka asup ka Tasiknya, Mang. Tasik. Cimanuk mah geus ka asup ka Tasik. Tah di dia urang aya baraya itu. Meryawi waya urang. Nyempanglah ke baraya aja jajan. Aya beraya urang tah. Aya dong beraya urang ieu. Di Lek Bung. Tah. Gimana itu nah? Skip lah. Anjing sama mau Batam mau HP ya. Wah. Anjing mun aing. Damang, Wak. Sehat, alhamdulillah. Kumaha lancar usaha naon ayeuna? Subscribe sabaraha hiji geus loba. Hai. Ulah poho. Anjing. Skip ya sok kadinya. Wah. So sehat, Wak. Di mana wae, ka mana wae. Lalayaran. Subscribe Nah, ya sabaraha hiji, subscribe boba. Gua itu lumayan. Gua ya. Kieu. Ulin. Jadi ulin sambil nangan duitnya kieu mah. Nah, kieu betul ge. Ulah poho subscribe gitu. Ada kayak hilap kanggo channelna sawa channelna Wak. Nyunda. Oh Nyunda, teka yang hilap di like, komen, subscribe, bagikeun oge. Tah. Jeung tong hilap ngopi di dieu. Ngopi di dieu. Di mana ieu teh? Di mana ieu teh? Cimanuk, Wak. Cimanuk. Nah, tong hilap ngopi di dieu.